Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Wilujeng enjing sadayana, dinten ayeuna urang sasarengan bade mikawanoh pupuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pupuh. Rerencangan sadaya, pupuh teh karya sastra wangun ogeran anu kauger ku aturanana aya guru lagu, guru wilangan, jumlah padalisan, jeung watek pupuh. Pupuh itu karya sastra yang terpaku oleh aturannya ada guru lagu, ada guru wilangan, ada jumlah padalisan sama watak pupuh. Rerencangan sadaya, guru lagu nyaeta sora vokal tuntung, guru wilangan nyaeta jumlah engang, sedangkan watek nyaeta karakteristik eusi pupuh. Guru lagu itu adalah suara vokal belakang kata, teman-teman. Lalu guru wilangan itu adalah jumlah kata, sedangkan watek yaitu isi sifat dari pupuh itu sendiri. Pupuh jumlahna aya 17. Aya pupuh sekar alit, aya pupuh sekar ageng, nyaeta pupuh sinom, kinanti, asmarandana, jeung dangdang gula. Saesana kaasup pupuh sekar alit. Pupuh itu jumlahnya ada 17. Ada pupuh sekar alit, ada pupuh sekar ageng, di antaranya pupuh sinom, kinanti, asmarandana, sama dangdang gula. Sisanya masuk ke pupuh sekar alit. Pupuh ada 17, teman-teman. Yang pertama ada pupuh kinanti, yang kedua ada pupuh asmarandana, yang ketiga ada pupuh dangdang gula, yang keempat ada pupuh sinom, yang kelima ada pupuh pangkur, yang keenam ada pupuh micil, yang ketujuh ada pupuh durma, yang kedelapan ada pupuh mas kumambang, yang kesembilan ada pupuh pucung, yang kesepuluh ada pupuh balakbak, yang ke-11 ada pupuh magatru, yang ke-12 ada pupuh wirangrong, yang ke-13 ada pupuh gambuh, yang ke-14 ada pupuh ladrang, yang ke-15 ada pupuh lambang, yang ke-16 ada pupuh gurisa, yang ke-17 ada juru demung. Nah, diantaranya memiliki sifat-sifat atau watak yang berbeda-beda. Rancangan sadaya, pupuh sinom teh salah sahiji tina 17 pupuh dina sastra Sunda. Pupuh sinom mibana watek anu ngagambarkeun senang jeung gumbira. Dina sapada bait aya guru lagu jeung guru wilanganna nyaeta 8A, 8I, 8A, 8I, 7I, 8U, 7A, 8I, sareng 12A. Teman-teman, pupuh sinom itu adalah salah satu dari 17 yang pupuh tadi Miss Dina katakan. Pupuh sinom mempunyai watak yang menggambarkan rasa senang dan gembira. Dari satu bait ada guru lagu sama guru wilangannya, yaitu 8A, 8I, dan seterusnya. Nah, di sini ada pupuh sinom, teman-teman. Miss Dina akan coba bacakan. Pupuh sinom menggambarkan kagumbiraan sareng kadede. Tatara Sunda estu enah, lemah cai awit jadi, sarakan asal gumelar, amanat ilahi robi, titipan ini aki, wajib dijaga dijunjung, basa katut budayana, padumuk nak luhung budi. Insya Allah tatara Sunda karta harja. Tah anu bieu salah sahiji contoh
rumpaka pupuh sinom. Loba keneh rumpaka sejena gumantung kana tema-temana. Rumpaka pupuh pucung di luhur teh eusina ngeunaan yen budaya orang Sunda kudu dijaga sarta dijunjung. Teman-teman, yang tadi dibacakan adalah salah satu contoh pupuh sinom. Banyak sekali jenis-jenisnya, tergantung sama tema-temanya. Nah, macam pupuh sinom di atas itu isinya kalau kita itu harus menjaga serta menjunjung budaya Sunda. Hatur nuhun rerencangan sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.